Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang dangu deui sareng simkuring mangoleh dina dongeng Sunda keneh anu genah mernah oge tumanina. Dangat ayeuna simkuring sejami midangkeun deui hanca dongeng Sunda anu katunda diten kamari. Dongeng Sunda anu janten judul Sugendon episode ke-15. Mugia ya dongeng anu bade dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbawarah kana mana. Yeuh pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu. Urang dangukeun sasarengan. Kumaha jucungna ngeunaan. Sugendon episode ke-15 teh. Yo mangga. Anu opatan eta harenjag rumeh babaturana tas dielehkeun dibalangkeun ka kebon sabelahkeun ku si Sugendon. Cigana teh nu opatan eta teh ngaromong penting harewos cigana teh maneh heula urang heula atawa naon teh lah. Ai si Sugendon nempo kain kos kitu pok manehna teh ngomong bari rada aral saeutik. Kodongkeun atuh yeuh geus peuting sare yeuh maraneh teh lah atuh kawas euy poe isuk wae boro rek mah rek diisukeun ya cek Sugendon bari ulak cangkeng kitu na teh. Tekuk sila tinu opatan eta teh maju duaan sarua canggungna teh bari pok ngomong salah sahijina. Naon sia agul pisan sia digaung sia goblok karek bisa meunang kitu wae oge sia teh. Siap yuk serang idiot si kenaon teh si goblok ge. Siap. Tegung sila nuduhan eta teh serepet tina tonggongna mesatkeun pedang. Nampak kawas kitu si Sugendon ada keru bari ngagerantos na hate. Padangnya mah euy. Lain pedang deui. Oke lah, bismillah we mah. Cek Sugendon gerentos nate kos gitu. Selesai. Tinggal dia. Mana? Ruyung bakal diparaban ke tipe tinggalin. Cek salah saiji anu duan eta teh anu maresepkeun pedang teh ngomong baos gitu kana padangna anu diceklan ku leungeun katukuna. Wes ngelo ngomong barang kitu patut diajak ngobrol. Jelema ngobrol mah sia teh. Aku baru wes ka dieu. Goblok sia ainakeun. Sia. Corelat eta mah duanana anu mesatkeun pedang teh corelat bari ngaber-ngaberkeun pedangna rek di kadekeun ka huluna si Sugendon. Aya nu hiji deui nu sabeuleheunana ngarahkeunna teh ka bagian beuteung si Sugendon. Tapi lain ge Sugendon atuh anu geus dibere ilmu ku aki anu ngageugeut ti leuweung teh. Manehna geus katampuana ku si Sugendon ge ukur gerakan lambat nya pedang mah pedang katempo tapi gerakanna teh meni lambat ku si Sugendon teh. Ukur kieu gampang ya mah cek si Sugendon bari gajeleng ka hareup
aya nu keur ngagajeng aya tergos eta teh nu alek narajangkeun pedangna teh rada reuas. Nah halin mana nyingkahan kalah kaharupkeun kalah kamaju. Jan ge acan si Sugendon ngajeng pedang teh geus disarabetkeun ka arah si Sugendon. Tapi si Sugendon geus nyaho, geus ngarti rek ka mana eta arah pedang teh. Plos teu pareunang eta pedang nu disamberkeun ka awakna si Sugendon. Kadieu ateunan make jeung ka ditu. Ieu urang ka dieu. Cek si Sugendon. Bari ngajumpalik nyingkahan panarajang eta duaan teh. Goblok. Anjing ya. Hah. Siapa nih jurus anu kedua? Cek anu tadi ngomong ka babaturanna. Siap gong. Siap ya. Ayo. Oke ya, ayo siapa? Iya. Adak-adak anu make pedang eta teh. Aduh anten. Cirimna ngaleungit tina paneuteub si Sugendon. Si Sugendon rada reuas oge. Nempo kayan kaos kitu. Duh. Jadi ketepok ieu mah. Tapi untungna si Sugendon ngarasakeun eta nu duaan teh anu rek narajangkeun pedang ka manehna teh. Karasa ku hawa tenaga lapisan anu aya dina awak si Sugendon. Oh, geuningan belah dieu. Sugendon langsung nyingkahan dume eta anu kata teu katampo cirimna teh anu duaan eta teh. Narajangkeun teh ti arah belah katuhun si Sugendon. Narajangkeun pedangna. Sugendon nyingkahan ngagajeleng ka belah kencana. Plus teu beunang deui eta pedang teh. Sugendon bari nenang-nenangkeun maneh teh. Bari pok ngomong kana dua jirim anu teu ayeuna teu katempo kumahna. Teh wenangnya. Cik si Sugendon bari rada ngatur napasna. Anjir, goblok, teu beunang deui. Tenang aja. Iya siap. Iya siap. Jujur kata lo. Siap Kang, siap. Katanya lo just kedoa, sabar lagi. Wah ingat tak kenan sah. Sok baru lah, katanya. Cik Sugendon, bari manehna teh ngado kokong tuluy nyokot kai leutik potongan suluh anu menangala manehna teu direk dipake naon. Sageus kitu corelat gajeleng eta dua jirim anu teu katempo ku panonna si Sugendon teh ngegajeng deui rek narajangkeun pedangna diarahkeun kana sirahna si Sugendon. Iya sia. Gajeleng. Pas keur kitu karasa angger ku si Sugendon hawa tenaga lapisanna. Karasana teh ngegarajeng ka luhureun manehna kabeneran. Tapi untungna teh kabeneran peuting eta teh cang bulan. Jadi si badogna teh puburilakana katempo eta mah bener. Ningali kaos kitu teh Sugendon ayeuna mah geus lain Sugendon anu kamari-kamari nu idiot anu kabelakangan mental. Ayeuna mah geus jadi Sugendon anu jago silat. Momen kaos kitu teh dipake ku manehna malik narajang kadua eta jelema anu geus ngaganggu kana katengtreman manehna rek mondok poting ayeuna. Oke. Siap. Hek. Gajeleng si Sugendon ge. Gajeleng.
Tapi si Sugendon teu nyadar yen jiri manehna ge jadi teu katempo oge. Eta mah anu erek narajangkeun pedang nu duaan eta reuwas oge da teu katempo jeung si Sugendon. Kemana ya? Ngaceng hok reuwas eta mah duaan eta teh. Sempet-sempetkeun agar entos kitu. Dina hatena dina panarajang maranehna teh narajangkeun pedangna ka arah huluna Sugendon. Plos teu beunang. Atuh da geus kaburu si Sugendon geus ngaleungit. Tapi si Sugendon teu nyadar yen manehna teh jirimna henteu katempo oge sarua. Sugendon mah nyawana ge manehna teh ngagajleng ka arah duaan eta bari nyekelan potongan kai. Sugendon malik narajang diarahkeun kana iga burung anu eta duaan nu make pedang anu rek narajangkeun ka manehna. Tah. Bletak. Gedebluk. Eta dua ciri manu nyekelan pedang teh pati ngagedebut kana taneuh. Coplok pedangna tina leungeunna. Leungeun kencana teh nyareklan kana iga burungna anu geus di bentur ku kai anu dibalur ku tanaga lapisan anu tina awak si Sugendon. Goblok. Giliran urang yeuh tah. Sanggeus nampo lawan adu jajatena pating gara debut kana taneuh si Sugendon. Mak nyokot kesempatan deui ditajong eta mah sirahna duanana ku si Sugendon jebrot jedak ditajong nepkeun ka keluarga teh tina bibirna. Tapi da Sugendon ge ngarti henteu manehna ngalakukeun anu pita mah nu matak dimatakeun henteu Sugendon ge teu kabeh dinya. Sanggeus ditajong kitu duanana paling santai ngat di bumi alam. Naon ngadon ajaran teu kieu. Ngadon paling san. Ieu mah kudu palangkeun oge ya duanana. Teu sila Sugendon teh nyampurkeun tuluy diangkat. Dua jiri anu marake tergos teh diangkat kedua leungeunna kenca jeung katuhuna masing-masing nyekelan hiji diangkat tuluy blower dibalangkeun ka kebon anu aya tangka acawan tadi dipake malangkeun anu lolong hiji gedebut Ampura ya mah dikumpulkan di dinya tabungan geus tilu. Cek si Sugendon bari kekeprok leungeunna bersihan taneuh nu aya kana leungeunna. Pas kitu Sugendon teh ngalieup deui ka dua cilim deui anu aya keneh nu tadi nempokeun ka manehna keur atuh jadat teh. Sok mana mamane atau mana tek hiji atau langsung duanya sok cek si Sugendon nanya gitu. Siapa tombaka ngomong sageunana gitu sia goblok. Kada kayak gitu. Bus ngaleungit cirina. Sugendon kaget, tapi untungnya Sugendon miboga ilmu anu bisa ngerasakeun tanaga lapisan. Gilek eta mah nyingkahan Sugendon teh.
eta mah bener sanggeus nyingkat katampa suku pas anu kita jongkeun kana bungetna. Wes ngabongohan ada dakon oke lah amun kitu mah. Yo tah urang rek nenggeu yo. Cek si Sugendon rek nenggeukeun beureup katuhuna kana awakna anu pieu nu rek najong kana beungeut mayan. Tapi bener disinggahan meureun nu tadi mah levelna masih keneh cakadut kacangan nu ieu mah rada lumayan sigana teh. Disinggahan kumayana panenggelan ti Sugendon teh plus teu euna. Benang sia. Aing mah beda. Teu nu kawas itu tiluan sia. Cia. Oke nya hayu nah. Tapi kana waktuna saep euy. Pemirsa. Hapunten pisan waktuna saep. Aduh. Cag urang tuna heula ngeunaan Sugendon dinten ayeuna. Enjing urang tepang nanggo deui sareng simkuring mah oleh dina katerasan dongeng ya. Hapunten pisan kana samodaya kalepatan cariosan simkuring anu masih keneh seueur keneh lepatna. Maklum simkuring mah masih keneh amatiran keneh atulah benten sareng anu sanes. Yah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.